jadi aing nu boga hutang ieu teh. Lain saha nu nginjem teh. Anu nginjem duit teh saha ieu teh? Subuhan abdi. Rumah saha nginjem. Tidak dijedrek. Rumah sa abdi ngecok abdi. Mung abdi teh ngecok teh sabaraha? 100. Salina nu aya sabaraha? 50. Berarti salina teh gaduh sametan kami 50 di iraha itu supaya sari pulak balik. Kirana iraha. Supaya sereng ka kapicun. Kali-kali duit tak? Nah, kali duit tak? Asyik kita kuda ya. Serius, kuda. Kali deui. Kalau mung buka hutang, kali duit tak? Serius digunakeun ku abdi. Dihibahkeun 55 tahun salina pokona. Lain kitu kali deui. Kali kerja. Nah kita mengaca di terido macam mengaca duit dari wanita masa pakai jeng kembali kain belum kain 50.000 kita beli kuat siapa? gaya coba jaga ya seorang itu bagaimana belum 50.000 ini beli tunggu kulit. Kamu akan rasain, mana 50.000 itu kubangsain, makan berarti, gitu-gitu. Gede, sakitnya makan urang. Iya. Resiko tete. Iya, bawa ini, ayo 100.000 ya. Iya, gini ayah, kisah 100.000. Nah, bisa lihat. Yang merah 50 sangat. Kamu tadi kita beres, pengen urusan deh. Boleh utang salira 3 sabatan ka abdi. Banyak itu abdi 3 sabatan ka salira. Mau mana? Dikit. Geus lieur. Ya. Semoga tuli kambing mudah-mudahan si manfaat karo abdinya. Salira cing kagentosan kudu langkung sae. Si langkung Jemar. Amin. Si Panjang Yuswa. Amin. Amin. Assalamualaikum. Ayo Pak Musti aku hapunten we soy lanceuk kelakuan kitu patuh sok isin abdi mah sarasa mah kuan eta teh kaluar ti lapisi jeung bisa aku paham Kapan abdi teh ulun kumaha teh ikhlas rina tapi diruksak citra abdi kupun lanceuk bro kotoran gitu. Geus dawat tong ceulik sagala rupa ugi goreng patut ketemponan mah Dong mewel kewa. hapunten kula ceuk sasalaman sung teu nanaon isin abdi teu bisa kopet daun geun diwartos jeung kadulungan abdi sasalaman ka salira alim teh nu bager-bager geuning jelema ari kalau kieu mah hayang mere gede kawan tah naon bawa tah duit bawa tah 300.000 kaon itu Pacar adatkeun. bawa aja maneh Naon nyolok ku nyung deui. Naon kan? Alif udah usia unapek bisa ibu hari itu tuh kayak duit harusnya bawa 300.000 kau lagi ikhlas kalau Rido jawab Alif mana sakwani ikhlas Rido di sini Kata nyuhunkeun. iya sosok buru bawa ibu Alif sosok bawa Alif bisa tuh aing bawa Ada cacorot kot cenah. sakit unggus Alif sanak teh semoga yang bisa dikawalanya batuk bangung dia ini bawa Alif kurang banget sanak teh pesahan isi dan yang lagi abdi mangabdi kulun kumaura Ikhlas. mangga ikhlas itu
Kajian kalian awal sangsara daripada dikasebutkan dia dawala tukang punta penta. Wah, Nah ini mah, mana mah temen, tapi mah kali dua citas sudah hati kamu lah. Alim, mana pesandi. Pesakan deh. Ayo soleh mah gitu. Kajah kamu lah ini mah. Alim, mana cerak. Nya, atau hari mana umat bodi, bukan saya selalu ditampi, kuapi kurang. Ditampi, mudah-mudahan si kagetosan pengaku saya, si panjang Yosa. Mau ditampi hati kan? Mesti matan, oh itu no. Tadi wah Rido kalian jadi itu. Para aplikasi kulingi kulisi wah. Dawala cepot dawala. Hampura strategis tak kaulah mah Rido. Rido. Ya. Pino ikhlas kaulangan kaulah mah. Kebetulan hayang kering awak pada dua. Bercanda. Sono paguyuran yang dia. Solo kaulah. Jadi pandang udah cing selamat sekali lagi.